Ya kan dia dengan meja. Dia ngobrol lah. Naon eta jadi repot wae kebiasaan. Anu regot. Lain hayang ngopi di beurang kene ai. Atuh mata kopi. Eta jeung masker geura. Ai cenghar sia. Ceritana di masker. Di mana ge masker mah di dieu. Disipin ayeuna teh. Dina bujur sekalian kan itu masker teh masker dina karang gitu. Ini pusing. Baik mulai pakai mana aja itu. Ya, lain begini. Pusing aing mah penuh mah hina wae. Hina kumaha sih. Oh, aing berjalan kan. Terus Oh gitu, aing mah sama harga gitu. Di hari-hari itu. Artinya hanya dihargaan. Yang dihargaan. Yang dihargaan. ayam pada ngalongo Batu yang pada ngalongo. Atuh pantes kudu beunghar atuh. Bere tipna jadi. Kudu beunghar. tipna Heeh, Nah, balik aya. Sok siap bener aya. demi Tuhan Aing bari nyaho euy. iya Bener. Bangga aing gitu. Lamun Kang Deden ngajalankeun kieu, insyaallah tetangga kamu. Eta anu hayang teh. ya Ngan sakieu tipna mah. Sedang bismillahirrahmanirrahim. Allah teh doa kalau tahan napas. Bismillah lah, tahan napas. Bismillahirrahmanirrahim, tahan napas. Kira gitu kayaknya bisa. sajam tahan napasnya sajam tahan napas Top siap. geus kitu yakin Yakin. datang Pasti. demi Tuhan Pusing siapa nu ngemohan mun modal aing. Eta geus dikapikir. gitu belegu gitu sih Siapa belegu bedanya aya wae. kudu sakola gerah budak teh sakolakeun ame pinter teu belegu kudu bapana jadi Karek aya di sekolakeun aing keun bae kebon jeung eta di gadekeun aing meunah. kebon saha sia kebon batu Bos saha? Anu Tuh, kuning. Kuning. Apaan lu? Jadi bapaknya ke sekolah, budaknya ke sekolah. Sing luhur sekolahna saluhur-luhurna. Bener teh. ulah belet guys Belek. Belegu. yo sakola mah sakolah kan bin jadi apa Jang sakola nyaho-naon. Wah, penemu mesin uap cek masuk. cenah Tah budak kuliah gitu, bener aing aya gitu. Padahal urang luar eta teh. Teh masuk, terus penemu telepon saha telepon Alexander Graham Bell. Pinter. Pinter. Itu budak kuliah. Yang gitu aing bener aing. Cing. Cing dites. Tes cing. tes kan mah Kok didinya teh? ayeuna tadi teh bisa penemu mesin uap penemu telepon ayeuna penemu batu baterai sok Sok. lamun Penemu naon? Batu baterai. Sok. lamun kajawab ku aing dibere duit Ingat aing mah batu baterai. batu baterai Bahasanya aing di leuwih gobak kaki aing manggih. Lebih gawang teh di mana di walungan. Oh, tah baterai tah. baterai saha Kaki aing nu nimukeunana tah. Yang Freddy dari sana. berarti si Freddy Si Freddy bapak penemu nanti ya. Oh, kaki aing Freddy Kan itu. ke sekolah mah gitu. Jadi kemana mah yo ngacaplak. yang penemu si teu nimu meureun aki maneh keur nyair ka sieu batu baterai anu geus kahan Aing ge nyaho bahasa Indonesia mah penemu teh panimu. lain aing mah nyair aya Tak kudu sekolah. Itu ke sekolah. Ada penemu manimu aki aing nu nimukeun lagi teh. kieu mah mata ngerang Segala salah wae aing na kumaha. Upah bodoh tapi Belegu. Padahal aing nyaho. pinter ngajelema teh kudu pinter ka hiji dina pendidikan kaduana dina jasmani rohani Kudu kumaha kudu segala pinter nih di dunia nyata pinter ku pendidikan di alam maya pinter bisa nerawang bisa nawang jadi. Sok sia lamun setanya saya coba. ya adegeun. aing mah bisa ningali Aing mah hayang nyawa make nyebutkeun aing penemu salah maneh banyak. Ya lamun nya ieu di
di imah aing, di imah aing sia pelebat. Ieu teh kamar mandi ya, Dek. Kamar mandi katanya. Terus Tak dia tadi aya lawang di teh. dapur lain. Ieu kamar mandi, ieu goa ya. Sok. Sok aya naon sih di goa aing sok. Terawang. Bisa aing nya. Punya jago sih. Bisa kumaha. Rek ku aing wae. Nerawang. Sok ilmu na poin itu. Wah, nah, mungkin Cing sok sia sefna. Abah goa sia. Abah goa aya di juru deket eta gentong sia. Deketan gentong mah kapangi. Lamun teu lamun teu bener ieu aing mah gemugan tah aing ku kanehan. Mana ku aing mesti bener. Moal hese nah. Geus aing aya geus bangi aya bisikan gitu. Cing naon. Wah di dinya aya kantong kresek tah aing mah. Kantong kresek. Sok bener aku, kantong sing aku. Sok. Sok. Nya. Ngaku kalah julang cileung. Anu di jerona teh aya kresek deui. Dibuntel-buntel. Sok cenah aku. Kong kresek mana Eta bener. aya jali. Tapi heueuh kan. Aya nama aya lain kitu. Ngarawang naon tapi sia mah. Aya kan. Kantong kresek mah di mana ge aya jali. Oh berarti aya. Aing ge bisa gitu. Berarti pinter. Bener kan? Main Bener. Bener kan? Aing Lain bener tuh. bener sama bener. Enggak segitu. Naon biar tadi kudu make utel gitu ya. Itu bang kantong kresek urang aing ge bisa. Kalah sirah we lenang lecir herang. Dan cek aing mah aya tetangga KTP gitu. Kumaha? Aing mun pusing aing nu samur hirup teh ya. Atuh alus kumaha. Nyeun deui Pemerintah harus itu semua. bager pemerintah. Aing fotona pan lumu goreng patut saumur umur mun teh ketinggali wae. Udah fakta meureun. Jadi seumur hidup kamu di foto Kayak halus lu gitu. Yang jelas limus beneran. Mun ganti aing bisa dangdan aing anger. Lagi taplokan udah 10 cm aja anger. Anger. Kecuali mun dilicin mah leuheung. Tah gitu. Baju wae nu karijut bisa jadi siapa licin Jadi lemas muali. Saja hampir gitu-gitu. Paling Tambahan ge gerak. asyalo. Modar. Daradeun wae.